Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami Abi Raden Afrilan Mahendra di kelas 10 mepagenep bade ngadongengkeun anu judulna Sangsangkala Situ Bagendit. Baheula geus ribuan taun ka tukang, aya hiji randa beunghar katelah nyindit. Ieu teh saenyana mah nanahna da ngaran sajati mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan ku medna, geus taya nu bireuk deui kana kukumedanana. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara aya nu larsub ka imahna es tuning lain babasan eta mah nyirup sorangan teh. Kajaba ti teu aya nu ngawawuhan, Nyi Endit teh memang jalma nunggul pinang, geus teu kadang warga hirup teu estu nu geulis. Ari beungharna teh mah tetela beh kebonna, beh sawahna. Imahna ge panggedena di salembur eta mah. Turug-turug ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan. Nu upluk-uplak maksudna teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan. Da kasoro tea teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun keur usum panen, di ditu di dieu ceuйah anu dibaruat ka sawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari rengse dibuat jeung saenggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paranti, Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatra tetangga. Popolahna saniskara ku sorangan. Teu aya nu ngabantuan barang geus tar pati. Sakur nu mantuan ngangkut tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung teh nepi ka aya 100na, tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ngan sakoteap geus beberes, tapi ting karetep keneh. Keur majeunna bala kecerakan, solongsong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Ku pribumi teu ditarik, teu ditakon. Nya pok aki-aki weleh, yen teu kawawa ku lapar. Sugan aya sih piwelas anu gantawang teh Nyi Endit beut nyarekan nyeklek-nyeklekeun pajarna teh taya kaera, teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna nepi ka nundung aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki Indit bari jumarigjeg bangun teunangan. Meme Indit manehna ngomong kieu, sagala oge boh kanu hade boh kanu goreng moal aya wawalesna. Ngomongna kitu teh kasaksian sakur anu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek baralik ka karage peuting laleos rugrug ngarandag sabab aya nu tinggarero. "Caah, caah, caah," ceunah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan lebay pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu. Niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imahna, cai rek nepi ka lir ombak laut ting garuling. Kapalebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleung-angkleungan, bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat menta tulung. Tapi henteu kungsi lila jep bae jempe. Si horeng geus ti kerelep, imahna ge geus teu tembong. Samuwona sawahna nu upluk-uplak geus aya di dasar cai. Lembur sakurilingna bungking geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut Situ Bagendit tea. Sakitu dongeng ti Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.